Bismillahirrahmanirrahim. Tak urang teh ya ibadah ka Gusti Allah supaya jadi nol. Ulah aya terkontaminasi di jero hate teh nu matak dicoba kurang sapeuting teh sajam we. Urang boga kamar sorangan, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak, ninggalkeun babaturan, ninggalkeun kendaraan, ninggalkeun segala rupa, cicing sorangan tabarruk ka Gusti Allah supaya nol. Menang teh cenah kajero mawa HP, atuh sia mah goblok. Dek di nolkeun lain nol tambah. Nambahan tah mah, cekolot da baheula mah tambah cai tambah daun tah mah kitu. Hari dek ibadah ka Gusti Allah, HP ulah dibawa. Ieu mah salat bae, salat deuk ka Allah, HP dibawa. Meunang sarakaat sasada. Nu sok sasada teh naon gara-garana? Hal naon ngaranna? Jelema goblok ngajawab. Ya Allah, Ibu Doli betah amat sia karendeng. Salat kakeun ka Allah, lepaskeun segala rupa. Teh, kunaon HP dibawa di dieu. Allahu Akbar. Menang sarokat. Mending mun teu berjamaah deui. Mun teu berjamaah mah kunya diangkat ya Allah. Kula talul berjamaah, lain sieun ka Allah, lain isin ka Allah, isin kanu di sisi. Ya. Nya aja lain maca Fatihah isa sih. Salat akhir zaman model kos gitu. Tinggalkeun matak naon. Ya aing ka Allah heula. Sia tah cicing di dinya aing ka Allah heula. Sang Khalik, sang pencipta langit bumi katutesina aing deuk menghadap ka sang Khalik. Kunaon dibawa teh HP? Otakna tah didengkul jelema nu salat mau HP. Ya Allah, aya nu ngabatalkeun heula salat tolol teh coba. Ini si pareman konyana ngan teu kadeulean we kumaha teh. Bangun husu teh nya kieu bangun husu. Manya husu si kieu. Da usah kumaha manu purukutut ka tirisa. Sasada deui. Geus bae nyana ngabatalkeun salat pang gede-gedena dosa ngabatalkeun salat sebab keur ka Allah diluk ka makhluk. Gede geus eta mah dosana. Geus mun harita pae langsung dikunculkeun ka neraka jahanam. Ye keur ka sang Khalik bengkol ka makhluk. Ya Allah ya Rabb. Lumantak urang teu meunang dahar makhluk, teu meunang nginum makhluk. Teu meunang segala rupa keur ka Khalik, ka Khalik geus sia teh nangieun aing. Haju sia keur menghadap ka aing kunaon diluk deui ka makhluk aing. Ye, cak Allah Israel. Coba tadi lagi pengen ditulisanna nanggeus wayah tencan. Gusti Allah bagus. Nah ditambahan deui. Cirikna Sidina Abu Bakar Siddiq teh horenganan lain semata-mata eta hungkul barang cekang Nabi la tahzaninallahu ma'ana. Abu Bakar ulah sedih lantaran urang ka dieu teh dititah ku Gusti Allah, setiap nu dititah ku Gusti Allah ulah rempan. Kangjeng mah moal aya sedih moal aya rempan Rasulna. Tapi ieu Sidina Abu Bakar ulah sedih ulah tahzan indallah mana geus sakitu teh sebab kita berangkat lagi ku Gusti Allah. Nah nu mantap waliullah nyana menta ilapat bahasa Bandung mah ilapat menta ilapat heula atuh ka Gusti coba aya ilapat. Nah coba ya wah ieu kaayana kumaha nungguan wali mah nungguan ilapat nungguan kitu naon ngaranna tanda-tanda. Bentar lain wali nungguan ilapat datang ke iraha, nungguan alamat datang ke iraha. Secan kawin bae kan nungguan ilapat ti Gusti Allah. Heuh.
nganjang sia lain nungguan potongan sia menganjang haram kemenang nganjang ayo geus ya tungguan di lapat ya bener tetang nomor 40 teu kau